Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari sarang abdi Angga, biasa dipanggil Ariel. Ayeuna abdi bade tuang di tuh. Menuna tongkol sarang tumis. Bismillah. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Arayu atuh nu dibarumi urang taruang. Ayo doang. Ayo mualah. Karena kau ini Makan siang guys. Tunggu. Kalau di lembur abdi mah nu kieu teh leunca namina teh. Duka tapi di dinya mah jeruk ini jeruk. Rasana teh aya pahit-pahitan, salit. Lamun nggak mau tumis gada nih, sok inget ke mama nih, kalau mau lebih jauh mah. Mama yang tumis. Hmm. Bieu bagi nyobian pinang tongkol harang tumisna mangga ka dieu. Ka Cililin mana Pak? Pasti apal atuh. Kira kue teu apalnya. kamu kalau di Marapalen Nah. lu pernah berjuang tapi tak pernah disayang. Sakit teu teh. Ayeuna mah teu aya lada-ladaan, pokona mah jadi beuteung. Ini beuteung lada teuing mah. Nanti kalian lamun penak sedang abdi di jalan apa di mana wae nya, ku abdi bade dicanak makan-makan di warteg, di rumah makan. Nanti kalian yang bayarnya. Itu hitung sodako, guys. Kok jadi ingat ke emak, hari ngomong tumis dadu. Kumang enak.
anu di Barumi terus taruang acan. Lamun acan kopi mau dipasihan. Sorry atuh sorry. Kak. Jangan lupa minum biar sehat. Makan sama tumis sama pinang tongkol, minumnya air kirung, mantap. Oh, gerak cobian di rumah makan asin apa naon baik sareng teh dengan warna teh nih mantap. Murah. Aman di mana? Barang. Saya bisa ngomong ngodokun. Wah. Bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu anu di Barumi. Bilih gedung parawan. Mangga sok kadeunkeun. Ku abdi bade di jajanan. Promo apa? Promo. Tuang, Pak.
Alhamdulillah pemirsa, makannya selesai, kenyang tuh, habis. Cuman tinggal apa ini? Lenca. Baiklah kanggo bapak-bapak apa ibu-ibu nu di Barumi. Bisi hoyong mah can aku we. Tadi 2.000 iki. Nah udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.